Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Abah ayeuna tiasa diendaskeun hanca kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanca anu nuju dibahas ayeuna nyereskeun rukun salat bagian nomor ka-11. Rukun salat anu 17 nomor 11 teh al-julus bayana sajdataini, diuk antara dua sujud. Taye diuk antara dua sujud teh hukumna rukun salat. Ngan rukunna rukun qasir pondok. Tina diuk antara dua sujud sabada sujud kahiji menten ngucapkeun Allahu Akbar. Gek calik tah calik eta teh calik antara dua sujud. Calikna sunatna iftiros. Iftiros teh aya jelisa ala ka'bi yusrohu bihaisu yali zohruha al-ardo. Diukna si jalma ngadiukan kana mumuncangan suku belah kenca. Sakira adekeun tonggong dampal suku nu kenca kana tempat salat kana sajadah. Jadi calikna teh tina dampal suku anu belah kenca tina pelebah mumuncangan. Namina eta diukna diuk iftiros. Terasimpen wadi'an kapaihi bari nyimpenkeun dua dampal panangan. Disimpena luhureun dua pingping. Tungtung ramu nu dua sing malebahan meneran kana tungtung tuur anu dua. Diratakeun tungtung ramu panangan duanana kana tungtungna tuur. Sambil ngucapkeun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Teta rukun mah calikna ge calik diuk iftiros teh. Calikna teh diuk iftirosna hukumna sunat. Nyimpenkeun dua panangan ge sunat eta ge. Sunat eta pe. Simpen dua dampal panangan tina dua pingping tungtung ramo nu duana sing malebahan kana tungtung dua tuur eta sunat. Maoskeunna Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini eta ge sunat. Kumacana upami kieu tos cengkatina sujud kahiji teh Allahu Akbar. Si panangan teh anggareun dapat sujud tadi. Tadi kana pingpingkeun wios tina naon mangga. Sampai turun kana sujud kadua teu mantak madorot. Dijelaskeun tina Fathul Muin wala yadurru idamatu wad'i yadaihi alal ardi ila sajdati saniyah. Teu mantak madorot teu nanaon majengkeun nyimpen dua dampal leungeun
karena tempat pangsujudan tadi tina sajadah sampai karena sujud kedua. Jadi sujud kahiji tos beres teracengkat tapi dampal panangan dua anger berarti nantilah sujud tadi disimpan tadi karena ping-pingkeun teh sabios mah. Sampai maca robik pilih tos beres langsung we sujud kedua. Eta teh teu mantak madorot teu sawios-wios mangga kenging kitu ge. Tapi utama nama cali keula dua dampal panangan simpen tina dua pingping tungtung ramo-ramo panangan lempengkeun kana tungtung dua tuur eta utamana nalika calik teh sambil ngoskeun robik pilih teras didinya tos calik terus calik sakedap barang cengkat teh reup we sakabe anggota dieureunkeun namina eta teh tumanina namina tumanina rukun anu ka-12 tumanina teh sukunun ba'da harokatin cicingna sakabe anggahota sabada robah tina sujud kahiji kana calik pan robah sang serobah teh cerep pecalik anggahota eureunkeun sadayana sakodareun subhanallah lamun aoskeun mah eta tos menang tumaninahna itos beres tah sujud duana entos tumaninahna entos berarti urang tos kenging dua rukun kahiji robik pilih calikna meureun calik dina antara dua sujud rukun kaduana tumaninah ta eta anapun aosan mah hukumna teh sunat. Jamaah rahimakumullah anu disunatkeun calik iftiros teh lain cuman tina antara dua sujud ukur sanes kaening jalma salat tina tahiyat akhir tapi bade sujud sahwi ta eta calikna iftiros sunat eta atanapi nuju salat sabeda sujud kadua tian rakaat kahiji manuk maju kadua teh calik heula gek sakedap calik diukna sami iftiros eta disunatkeun eta calik iftiros calik heula sakedap mangga walaupun imam henteu diuk sana walaupun imam henteu ngalaksanakeun diuk istirohah wios jang urang makmum poe bade mangga cengkat tina sujud kadua gek calik heula calikna iftiros teras tumanina langsung nangtung ka luhur ngalaksanakeun rakaat nu kadua tarupina sakitu bahasan ayeuna ti Abah urang cekapkeun bae sakieu kirana ngapunten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.